Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judul ning carita Jakarana, hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana dihiji lemburan anu mana harita Jakarana nuju tarung sareng dua urang jalma anu katelah si Soma katut si Aspun. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Kurang ajar sia. Asbun, udang euy. Ieu manusia geus ngahina ka urang. Gancang maju urang podaran kuduaan. Si Soma ngagorowok ka si Asbun anu harita katempo ka karangun yang cengkat. Barang ngadenge caritaan sobatna kitu, gewat nangtung terus rengkenek masang kuda-kuda. Panon mureleng ka musuh huntuna kekerot da puguh bakat ku ambak. Cuma, ayo manyo-manyo ay. Tong niantem i manusia nga sembulan deh. Sebrut si Asbun jeung si Soma babarengan narajang ka musuhna. Dua pereup anu baruleud pating belesur ti kenca jeung ti katurek ngarah kana beungeut. Tapi Jakarana teu geumpeur sakilat lep ngelokeun sirahna. Awakna dongkot terus ngolongkong ka handap jeung kahan dua pereup anu harita keur pating belesur. Hiu. Dua pereup datang. Jebron, jebron. Koceak si Asbun jeung si Soma bareng pating gorowok. Lantaran anu ditonjok ku maranehna teh lain musuh, tapi kalah manehna duaan anu silih tonjok. Nya puguh atuh duanana meuni pating haregu ngarasakeun kanjeri akibat tonjokan maranehna sorangan. Aduh, kunaon ade si Asbun make nonjok aing goblok. Ceuk si Soma bari nyeklan pipina nu karasa nyeri. Anu, bungo siya, Soma anu nonyok aing. Kunaon siya teto nyele, goblok. Alah, nyeri nyaho, aduh. Kitu ceuk si Soma jeung si Asbun duanana muringis beungeutna katempo beureum akibat keuna ku pereup maranehna keneh. Sedengkeun Jakarana harita teh ukur nempokeun bari jeung nyerenge. Barang nempo musuhna kalah nyeungseurikeun. Si Soma jeung si Asbun nya puguh beuki ambek. Teu miceunaan waktu
jeleng si Soma luncat dampal suku ngolebat rek ngajajek dada musuhna. Tapi jakarana anu geus waspada rikat jeleng luncat ka gigir, bari ngepangkeun leungeun katuhu rek ngarah kana palipisan. Hiuk bek! Goak si Soma ngagoak lantaran palipisan kabeunangan karasana meni nyeri jeung peureus. Aduh, alah, dasar ngelot yang kunyuk burut ke sebelah sia. Si Soma ngoceak bari kukulutus nyarekan. Atena beuki panas, beungeutna beureum. Beungeutna beureum awakna ngagidir kawantu manehna teh geus aya sababaraha kalina kabeunangan ku panarajang musuhna. Tapi sanajan kitu eueuh kakapok. Sebrut harita narajang deui peureub ngahiung bangbaraan rek ngahanca careham. Tapi ku jakarana teu diantep. Samemeh panarajang si Soma datang. Sakilat jakarana ngayunkeun dampal sukuna rek ngajajek ke kemplong. Hiuk! Jebrot neungeul pisan. Aduh! Alah! Gorowok atuh si Soma ngoceak. Awakna katempo meuni meuyegeung ke kemplong karasana nyeri jeung seueul. Sabot keur kitu leungeun katuhu jakarana ngolepat ngahancak kana beungeut. Hiuk! Jebron! Owowong atuh si Soma harita ngowowong bari nungkupan beungeutna. Berbei tina irung keluar getih meni ngucur masuhan kana leungeun jeung bajuna. Aduh! Alah! Ampun! Ampun! Ceuk si Soma ngegero tarik mata kuatir. Oloyong bru nyuuh kana taneuh teu kuat ngarasakeun kanyeri. Ningali si Soma geus rubuh puguh bae atuh si Asbun menibun celik. Ambek ka musuh asa dihina jeung dilelece. Sabab karek harita make jeung aya jalma anu wani ngalawan ka maranehna. Kawan tu sarila ieu mah duanana oge dianggap jeger di eta lembur teh. Sarta dipikasieun ku batur. Dasar manusia mangan warah. Ya, rasakeun wawalas di aing. Sabrut si Asbun nubruk ka musuhna. Awakna katingali meni nyuruntul ka cidapisan gancangna ngagunakeun jurus bagong edan. Tapi kerja karana teu mata kese. Barang awak si Asbun nyuruntul datang, gilek awakna ngagiwar ka gigir. Bari jeung rikat ngarengkas sukuna. Nya puguh si Asbun teh ti kudawet awakna nolonjong terus ngagedebut labu. Sorana tarik kawas nangka asak. Da puguh awakna gendut terus nyuksruk kana lemah goak atuh ngagero ngarasakeun kanyeri. Anu, anang, geno siang geno. Ceuk si Asbun awakna nyuksruk. Siku jeung tuur katempo meuni daradas. Kulit oge nyengled balas ti gesruk kana batu jeung taneuh garing. Si Asbun gagerungan awakna karasa nyeri meuni asa ringsek. Tapi sanajan kitu jung atuh cengkat hayang hudang maksudna mah. Tapi teu kuat lantaran awakna gendut berat ku beuteung jadi kalah kokosehan bae bari jeung humarurung. Sok baraju deui. Piraku kur sakitu lain rek maehan cenah. Ceuk jakarana barinya kakak seuri. Ari panon melong ka si Asbun jeung ka si Soma anu geus rarubuh awakna nyuksruk dina lemah. Kanyang siya bangsat kunang anyar. Dasar anak setan. Tembal si Asbun. Sok sanajan awakna geus karasa ripuh samalah acan bisa hudang. Tapi ari ngomong mah teu weleh sesentak. Panonna molotot ka musuhna kawas nu hayang ngalegleg. Sedengkeun si Soma geus teu loba ngomong. Manehna jempe bae, rek maju geus teu wani. Nya antukna mah cicing we bari ngarasakeun kanyeri. Dengikeun ku si laing duaan. Lamun saukur kakara bisa kitu mah tong waka ngajago. Jadi jalma ulah sok hayang untung tina enteng. Tok song hayang rarebut kana rejeki batur. Tak kitu akibatna karasa meureun ku maraneh duaan.
Tapi bisi ngarasa penasaran sarta hayang males ka kuring sok maraju deui. Mengpeung kuring aya keneh di dieu. Ceuk Jakarana bari melong ka musuhna anu geus rubuh. Satuluyna mah ngaleos ninggalkeun eta tempat jeung si Abah tukang parabot. Anu ti tadi ukur ningalikeun. Mitra kaum dangu Jakarana jeung si Abah tuluy laleumpang teu maliredoy kasih Soma jeung si Asbun. Anu harita keur gegerungan bari jeung pada ngalalajoanan ku urang lembur. Anu keur ngarogrog naringalikeun ti jauhna kituna teh bari pada nyengseurikeun jeung pada mupuas. Sakabehna kawaseuna mah ngarasa bunga sabab manehna teh tukang nyieun kaonaran anu geus lila pada mikangewa. Urang kocapkeun Jakarana jeung si Abah anu keur laleumpang rek balik ka imahna. Sajajalan harita teh bari ngarobrol, ari anu dicaritakeun ngeunaan anu cikeneh kajadian. Nya ari dibawa ngobrol mah, leumpang teh teu karasa. Irawan cibada asar si Abah jeung Jakarana akhirna narepi kaburuan imahna. Kasampak didinya ya saurang awewe umurna kawasna moal beda jauh jeung si Abah. Da puguh eta teh bojona anu keur ngosrek sasapu ngumpulkeun kalakai garing anu mayak di buruan. Alah Abah, nah mending ngampleng dagang teh. Ceuk bojona bari melong ka salakina anu kakara datang. Sok atuh nunda sapu nyere disarandekeun kana bilik digigireun imah. Geus kitu tuluy nyamperkeun. Abah, nah mending kakara balik. Ambu puguh panjang ceritanya mah. Tapi geus lah tang wakata tanya. Buru kade tu sayagikeun cai. Lamun aya mah jeung lalauhna. Keur Abah jeung si Ujang lantaran hanaang ieu teh yoh jeung capek deui. Walon si Abah bari melong ka bojona. Ngadenge kitu leos atuh si Ambu teh indit ka tukang muru kana panto dapur. Terus asup ka jero imah maksuna marek nyadiakeun cai keur si Abah jeung semahna. Hari si Abah jeung Jakarana terus arasup ka tepas. Gek atuh duanana dariuk dina samak. Tekung si Lila kurunyung atuh si Ambu ngajingjing teko jeung cangkirna dua. Ditambahan ku seupan cau sapiring anu masih haneut keneh. Sor diasongkeun ka hareupeun si Abah jeung semahna. Abah, ari ieu saha? Kuning balik dagang teh mawa budak bujang. Si Ambu harita nanya kanu jadi salakina. Panon melong bari nyerengeh ka semahna nu aya di hareupeun. Ngadenge kitu solongkrong atuh Jakarana munjungan ka si Ambu bari jeung manggut. Gap ku si Ambu gancang di tampanan bari diteuteup. Abah, saha ieu budak teh geuning menik kasep? Dasar si Ambu sanajan geus piot oge mun apalkeun hari kanu kasep mah. Tapi teuing saha lantaran Abah oge can apal kana ngaranna. Da tadi teh poho deui can kaburu nanya. Tapi ari anu jelasna mah ieu budak ti Ambu anu geus nulungan ka Abah. Jawab si Abah bari ngareret ka Jakarana anu keur diuk silam meuneu-meuneko. Ae baru kitunya Abah. Gitu. Tapi keunjang wakalobananya karunya capeun keneh. Mending senang inum heula da geus pasti atuh hanaang. Oh, sok atuh kadinya ngarinum heula. Ujang, sok kadinya cai heula tah. Lumayan, ngadah teu hanaang. Sakalian jeung seupan cauna itu geuning meuni haneut keneh. Atuh nuhun Abah. Da leres abdi teh hanaang. Ambu mangga ditampi. Oh, kop Ujang hampurannya. Ambu mangan ukur boga anu kitu. Teu sawios sakieu oge tos cekap Ambu. Atur nuhun. Jawab Jakarana. Nya sanggeus ditawaran ku nu boga imah. Ragamang kana cangkir anu dieusi ku cai teh haneut keneh. Sareta ka Ambe meuni seungit. Regot-regot atuh nginum dibarengan ku si Abah. Ari si Ambu gawena tengan ukur nempokeun bae ka Jakarana sareta ret deui nitenan kana tangtungana. Lantaran rupa jeung dedegan eta jajakat teh beut asa sarimbag jeung anu jadi dununganana baheula. Ujang,
Kulantaran ayeuna mah geus rada salse, Abah teh hayang nyaho nyaha ngaran hidup teh. Ari Abah mah kacelahna Daroji ngaran teh. Tapi sok disarabut Bah Oji ku barudak mah. Lamun ieu si ambu bojo Abah ngaranna Irah. Can ganti ti baheula anggur bae eta ngaran teh. Ceuk si Abah nyebutkeun ngaranna jeung ngaran bojona. Ari jakarana anu harita keur ngabandungan unggut-unggutan terus pok ngomong. Oh, janten Abah teh Abah Daroji sareng Ambu Irah. Yeh, Hatur nuhun atuh wireh parantos ditepangkeun. Pami abdi mah wasta teh pun jakarana. Walon jakarana nyebutkeun ngaranna kalayan jentre. Jadi ngaran Ujang teh Jakarana. Saha ari indung Bapak Ujang? Tanya Ambu Irah bari teu leupas-leupas neuteup ka jakarana kawasan hayang sidik pisan kana rupana. Nya di pelong siga kitu mah jakarana jadi teu geunah rasa. Sok sieun aya kasalahan anu dijieun ku manehna. Jang, saha ngaran indung Bapak Hidap? Jeung urang mana? Pasti hidup teh urang jauhnya. Antaran asa kakara panggih ayeuna. Ambu Irah nanyakeun deui ngaran indung bapana bangun anu panasaran. Pamipun bapa mah wastana teh Bah Dirga. Pamipun biang mah katelahna Ambu Rasti. Walon jakarana ngajawabna kalayan sopan sikepna hati-hati pisan. Ari tinu tebih teh ti mana Ujang? Datang tu atuh aya ngaran lemburna. Tembal si Ambu bari mencerong ka jakarana. Abdi mah ti Pasir Nangsi kawit mah Ambu. Walon jakarana nyebutkeun ngaran tempat asal padumukana. Baku si ambu mari geus tetelepek sagala ditanyakeun teh. Ieu mah nini teh sok sagala hayang nyaho. Geus ka ditu mending gora nyangu. Lantaran kami geus lapar yeuh hayang dahar. Tempa si Abah bari ngareret ka bojona nu terus tetelepek loba tanya. Peu eta mah aki nya kajon atuh sagala ditanyakeun oge da moal matakna naon ukurna nya mah. Jeung nadoi da sanggu manggus asak palingan ukur tinggal nyieun deungeunna hungkul. Moal lila oge asak moal matak lila nungguan. Pirah ukurnya hambal? Gancang atuh ka ditu gura nyieun deungeunna. Abah jeung si Ujang ayeuna rek kacai heula can salat asar. Sareng sena ti cai geuwat sadiakeun sangu jeung deungeunna, urang dahar bareng arah ponyo. Nyahog atuh. Sok ka ditu gora kacai, bisi kaburu telat toing. Ceuk si Ambu jung cengkat tina diukna terus ngoloyong ka dapur rek nyayagikeun dahareun. Kitu deui si Abah jeung jakarana. Tuluy carengkat leos harita arindit ke pancuran rek bebersih anu kabeneran tempatna teu pati jauh. Gancangna carita mitra. Si Abah jeung jakarana geus rengse mandi sarta geus ngajalankeun salat asar. Gek atuh duanana dariuk di patengahan. Didinya katempo geus nyampa kadaharan sangu bodas saboboko. Deungeunna goreng peda, sambal goang, lalab jeung opak sampe. Geus kitu mah teu hararese, brak dalahar ngariung tiluan. Sok sanajan ukur dahar jeung deungeunna saaya-aya tapi katingalina paronyo pisan. Mitra kaum dangu urang kocapkeun anu dahar geus rengse. Si Abah jeung jakarana diukna parindah deui ka tepas. Prung ngarobrol bari udud. Sedengkeun si Ambu mah tuluy meresan wawadahan urut dahar. Sangu jeung deungeunna sesa ditundaan kana pago sarta ditutupan menibuni. Lantaran bisi diacak beurit. Wanci harita geus maju ka burit. Sora tongeret reang bisa dapat tembalan, sora manuk ricit tina dahan pating ngaracelog. Sora domba pating berele sigan harayang nyatu. Ari cahaya layung hibar ti belah kulon rupana koneng umyang lir emas sinangling es tuning mata kuas.
Telila cahaya layung parem. Kayaan geus reup-reupan. Sabot keur kitu dur kadenge sora bedug ditakol di masjid. Ambu Irah nutup-nutupkeun jandela tuluy atuh nyeungeut lampu cempor. Brai kayaan di imah teh caang. Geus kitu jero turun ka pipir maksudna rek ngampihkeun hayam. Tapi hayam teh harideng geus arasup kana jero paranje. Nya terus pantona ditutupkeun sakalian dipageuhan. Sabab bisi dihakan careuh. Teos Ambu Irah kapancuran rek abdas sedengkeun si Abah jeung jakarana geus arindit ka masjid rek ngalaksanakeun salat magrib berjamaah. Kasugri kaum dangu. Urang caritakeun alam peutingna harita teh kirawan Cibada Isa. Si Abah jeung si Ambu nya kitu deui jakarana geus dariuk deui ngariung tiluan. Dina peuting harita pikeun si Abah jeung si Ambu mah kacida ngarasa bunga. Lantaran aya jakarana jadi asa aya anu maturan. Kayaan di imah jadi asa haneuteun da biasa mah ukur duaan bae tara aya batur anu sejen. Si Abah jeung si Ambu boga anak awewe hiji tapi geus rumah tangga. Sarata dibawa ngumbara ka lembur salakina. Paling oge sok datang ngalongo ka indung bapana lamun aya waktu sabulan atawa 2 bulan sakali. Kawantu lemburna teh jauh bisa meakeun waktu sapoe lilana. Nya lamun seug di sorang pelempang kitu oge lamun teu loba eureun-eureunan. Abah, ayeuna mah geus salse cing sok kancang gora caritakon. Nah kumaha lalakon abeut bisa panggih jeung si Ujang. Abah mah hayang nyaho ieu teh panasaran. Lantaran tadi cok Abah cenah si Ujang teh anu geus nulungan ka Abah. Nah kumaha eta teh mimitina? Sarta nulungan teh nulungan kumaha cing sok caritakon ka kami Abah. Ceuk si Ambu tumanya deui ka salakina da puguh hayang nyaho kana lalakonna. Ambu ari hayang nyaho mahkeun atuh ku Abah urang caritakeun. Da geus salse ayeuna mah sok kadinya dengekeun. Walon si Abah sarta teu talangke. Derek-dek nyaritakeun lalakon tadi ti barang mimiti panggih jeung jakarana nepi ka harita. Sakabehna ditetek taya anu kaliwat sarta taya anu disumput-sumput da puguh ngarah jelas jeung ka hareuti. Sarta dibandungan ku bojona kalayan sargep. Anu harita keur diuk bari ngabulaeh nyeupah. Sukuna nangunjar lamar bangun anu tumanenah pisan. Teu sakumaha lila. Si Abah geus rengse cacarita terus ngareret ka bojona geus kitu mungkas sakabeh caritana. Tah kitu Ambu sakabeh caritana teh. Lamun teu panggih jeung si Ujang mah sigana bakal ripuh pisan Abah teh. Lantaran dagangan loba keneh. Jadi balik moal mawa duit. Kumaha hutang ka warung hek can dibayar. Tang tu bakal keheuleun tukang warung teh da nganyukna lila teuing. Oh kitu nyalalakon Abah teh. Nuhun atuh Ujang kasep hidup geus nulungan ka si Abah. Lamun teu dibantuan mah geus tangtu balik ka imah teh moal mawa duit. Ari dagangna eueuh anu meuli mah meureunnya Abah.
Sarta geus pasti ambu teh bakal bingung lantaran teu boga keur mayar hutang. Ceuk Ambu Irah kacida nganuhunkeun ka Jakarana anu geus nulungan ka si Abah. Atena ngarasa bungah lantaran salakina salamet sajabat ti kitu dagangna oge beak. Ukurnya satilu anu tangtuna si Abah meunang untung anu lumayan mucekil. Sumuhun sami-sami nuhun Ambu. Hari tujuan hidup teh rek ka mana atuh Ujang? Tanya si Ambu bari ngareret ka Jakarana anu keur sila meuli meneko. Duka tuh Ambu da abdi mah teu gaduh tujuan tempat anu bade di Jugjug. Jantennya ka mana bae dogina. Nah bisa kitu kumaha maksudna eta teh? Teu boga tujuan anu di Jugjug. Kawasna meureun Ujang teh keur ngalalana nya. Tanya Ambu Irah tumanya deui bari melong. Samalah dirina geus boga sangkaan lamun eta jajaka teh keur ngalalana lantaran tujuanna teu tangtu. Leres kitu Ambu. Abdi teh cariosna mah nuju ngalalana sejanyiar ilmu luang sareng pangalaman. Anu ageng mangpaat kanggo kahirupan abdi samalih kahoyong mah aya mangpaatna kanggo balarea. Walon Jakarana kalayan Darya sarta dibarandungan ku si Abah jeung si Ambu. Kitunya alus satu Ujang ari hidup ngabogaan tujuan sarupa kitu mah. Samalahapan ayeuna oge geus karasa pisan mangpaatna ku Ambu jeung si Abah. Anu geus ditulungan ku hidup nepi ka dagangan beak sarta bisa salamet tina gangguan jalma anu jarahat. Ujang lamun sok Ambu nempok kana rupa jeung tangtungan hidup. Ambu teh beut asa jadi inget ka mangsa ka tukang. Lantaran rupa hidup teh beut sarimbag pisan jeung manehna. Tapi sanajan kitu dari rupa jalma mah memang sok loba anu sarimbag. Matak tadi teh basa ningali Ujang Ambu teh rada ngajenghok. Nah sarimbag jeung saha si Ujang teh kitu Ambu? Tanya si Abah anu keur ngelepus udud ngareret ka bojona. Ditanya kitu Ambu Irah ret ka salakina terus pok atuh ngomong bari melong. Tamah aki pir aku poho deui. Cing sok atuh geura sidik-sidik ku Abah sing jelas. Nah inget atawa henteu? Jawab si Ambu. Ngadenge kitu si Abah ret ka Jakarana terus diteuteup rupa jeung dedegana. Samalah tuluy ditelek-telek bakat ku hayang sidik pisan. Sedengkeun ari Jakarana barang ngabandungan kana tingkah polah jeung caritaan si Ambu jeung si Abah. Atena teu buru ngarasa kaget sarta jadi ngarasa penasaran. Punten Ambu Abah. Abdi teh bade ngiring tumaros. Nah rupi sareng dedegan abdi teh sarimbag sareng saha? Cobi atuh pasihan terang margi janten ngaraos panasaran ka abdina oge ieu teh. Tanya Jakarana bari rutret ka si Abah jeung si Ambu. Puguh oge kieu Ujang. Baheula basa Ambu jeung si Abah keur ngorak kungsi digawe di salah sahiji kulawarga saudagar anu kawentar beunghar. Nya ari dunungan Ambu teh boga anak dua lalaki hungkul. Duanana oge karasep jeung gagah jeung palalinter dina ngajalankeun usaha. Ditambah ku ngabogaan sifat anu harade hate. Sarta nyaahan jeung berehan ka sasama. Jawab Ambu Irah reg eureun heula cacaritana. Nya terus neuteup ka Jakarana anu keur pogot ngabandungan kana lalakon anu bieu dicaritakeun. Oh kitu pamisalajengna kumaha Ambu? Kieu Ujang. Ari anu saterusna mah matak sedih puguh oge lalakon teh. Walon Ambu Irah bari cumalimba. Ngadenge caritaan kitu Jakarana hatena beuki ngarasa panasaran. Samalah geus teu sabar hayang geura nyaho kana sakabeh lalakon anu kalaman ku Ambu Irah dina mangsa katukang. Nya sugan jeung sugan aya pakuat pakait jeung kulawargana anu keur diteangan. Ambu, naha naon anu kajantenan anu tumiba ka aranjeunna teh? Wireh geuning salira Ambu sapertos anu janten sedih. Cobi carioskeun ka abdi. Nanging hapunten saupamina abdi teh seueur tataros margi janten panasaran. Tanya Jakarana bari neuteup.
Ditanya kitu ret atuh si Ambu ka si Abah. Abah, cing sok kadinya caritakeun ku Abah. Sagala kejadian anu geus tumiba ka dunungan urang teh. Lantaran kami mah teu kuat nyaritakeun sok jadi kagagas. Hate nyeri jeung perih lamun ras inget kana kejadian baheula. Samalah nepi ka mangsa ayeuna kami mah teu bisa po. Sarta sok terus inget kadunungan urang anu hade hate jeung gede kanyaana. Ceuk Ambu Irah ngareret ka Bah Daroji anu keur diuknya rande kana bilik. Panon kucap kiceup melong kana lalangit ngadonempokeun cak-cak anu keur silih udag jeung baturna. Tapi barang ngadenge kana caritaan bojona masih Abah gancang ngareret bari jeung rumenghap kawas anu hoream lamun kudu cacarita. Ambu tukang dongeng nage capeun. Mitra. Cageula ye carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.